Bakekok. Naon bulu bakekok aja. Punten aya dia aya bulu bakekok aja. Ah si mama jeung aya bulu bakekok sagala. Di mana guruna ieu nya? Aya geus 17 tahun ceramah aja kakara aya bulu bakekok. Eta teh bulu bakekok teh nu kumaha? Masuk dicabut atau napi nganggo pingset? Duka ah. Sok tara? Terang. Tara dicabut? Tara dikerok? Digunting tara? Wah ngahunyud atuh di kitu mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu ceramah teh kudu nyangigir. Sabab lamun teu nyangigir ibu-ibuna loba ka kiri. Nu di dieu mah saparapatna. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad muru auladakum bil ma'ruf wa nahwahum 'anil munkar. Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yazi'ul munfasil idza ta'atta ayazi'al muttasil. Kersana sahibul hajat Bapak Daud sareng Ibu Rizka dina ieu saah menggelar acara syukuran Aksa Yusuf Putra dan Daris Putra Nugraha parantos dihitana cobi murang kalihna ka dieu dua nana ayo ke sini kersaeun teu ayo ke sini naik korsina dua ini didoaan meh hingga nanti jadi loba duit sok dia jang anggo we cenah teu naon tah duaan di dieu rai raka ieu teh mohon bios alimun mah ganti we kurana aya rana mana rana ngacung randana anu umur 75 tahun anu tos rada genyur aya teu mudah-mudahan ieu anu dihitan teh sing janten murang kali anu Rabbi habli minas solihin. Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan putra urang sing jadi ahli ilmu ahli amal anu saroleh solehah dihadiri ku para guru para sesepuh mugia guru urang sing paranjang yuswa sehat walafiat nu karek datang buru-buru dariuk bisi kaburu ngeusan karena di dunia teh ayeuna mah perlu ngaji perlu ngingetan akhirat sabab lamun teu diingetan hese rek istiqom anu hese teh istiqom sabab urang mah dosa ge nambahan hiji dunia maya kadua dunia nyata. Ari baheula mah dosa teh hiji dunia nyata
Ari ayeuna mah namahan jeung dunia maya nini ge lain ngome tasbih kalah ka ngome HP. Aya nu kitu kampung naon ieu teh Cipari Awipari Cipari matak di Cipari mah ece terkenal naon kota santri matak nini ge sarelpi didongakeun nu ngome HP sing seueur kuotana sebab di Cipari teh lo baju sok di Cipari teh lo baju jurang-jurang kemaksiatan lain jurig pan ece kunti atuh wa fi ikhtiarin la yazi'ul munfasil idza ta'ata ayazi al muttasil cek Ibnu Malik dina Alfiyah nanaon teh kudu milih guru nu deukeut masjid anu deukeut pasantren anu jarah kanu samemeh kanu jauh ka indung bapa jarah heula ka guru-gur ka masjid anu deukeut. Kadang urang mah ari masjid di Bandung Al Jabar didatangan ari masjid sorangan teu dipoto-foto acan aya nu kitu aya nya ece eta teh lamun jarah hayangna kanu jauh padahal di dieu ge aya wali nyaeta wali dunya asalna ti Mataram Demak mantak lamun urang dieu hayang loba dunya salamet dunya jarahna teh kadinya teu kudu kanu jauh ieu mah jarahna teh hayangna teh kana beus we make saragam ka pamijahan ngadon meuli cangkaleng baralik deui we ka Banten meuli peuteuy meuli asin ulin ka laut tilelep di laut. Padahal dina kitab Karomatul Aulia Tobaqatul Asfiya dina syarah hikam nyaeta Iqadul Himam wali masyhur jeung mastur sarua ribuan karomah moal jadi wali masyhur sapertikeun godog lamun teu aya wali-wali anu mastur. Naon kang ari wali mastur teh wali nu jarang apaleun hanya orang-orang tertentu. Da urang mah matana mata peda oko bolotot tapi teni ngali kahalangan kudos panggede-gedena dosa teh dosa kasa sok cing tarik atuh bantuan anu laleuleus kieu mah ece eta teh di imahna teh loba hulang-hulang ece loba hutang nu paling bahaya mah jelema teh ece pangeunah-ngeunahna ibadah di masjid di majelis naon sebabna dosa nu gede mah kasa sama ece kasalaki pangeunah-ngeunahna ibadah mah di mas cing tarik di mas atak urang teh ngeunah di masjid mah nyantai bisa barisa sasarengan naon bari sare atuh rek sare mah di imah we euti ai maneh ka dieu ningalina imas atuh luak liuk wae kadang urang mah kerudung syar'i tapi sok kadang teu eureun unyak anyu ka maemo ka bangkriling ka salaki sesentak wae kadang ayeuna istrina mah genut pamajikanna genut ari kadang-kadang salakina mah begang teh pisan da dicarekan wae. Jadi we salakina teh stres nguseup we teu eureun-eureun. Aya salakina tukang nguseup. Nyata teh ece. Gara-gara pamajikan anu cerew. Matak nu hese teh urang teh ece syukuran ka Gusti. Dina hikam wa man syakaroha qayyadaha bi iqaliha. Sajalma anu syukur ka Allah. Ieu contoh Kang Daud ngulem pribados da tiap nu ngulem ge jarang patepang sareng pribados rek anu ti Sumatera anu ti Kalimantan rek nu ti mana wae jarang pepang teh tapi akhirnya Allah nakdirkeun abdi ka dieu deui tos aya sababaraha kali meureunnya ka dieu teh tapi abdi ge poho deui da baheula mah jalan ka dieu teh goreng ayeuna mah tos dicor jalan nage aduh nini ge momotoran we nama tah matak di alam dunia teh kudu naon
kudu rajin ngalaksanakeun ngaji bari silatu meh loba dulur pinakeun dina jang matak mangpang mungpung hir di dunia teh serba nungguan lamun urang ahli jarah kena teh maot teh nu ngajarahan lamun urang tara jarah keke batur urang maot teh nu ngajarahan dari wali mah beda jeung urang hirupna maotna tos musayyadah sareng Allah jadi hirup jeung maot teh hatena teh geus jeung Allah geus mamawa Allah matak loba nu ngajarahan ari urang mah hirupna ge ece jauh tina Allah matak beda maot wali makos madu kos gula sireum oge loba nu datang ari urang mah maot teh kal kadali sapertikeun kadal ramena teh ti hijina we dugi ka tujuhna eta ge bubuhan ayeuna tahlil sok aya rokok jarum coklat dina ayeuna eta teh ningadina gelas 7 batang ke geus 40na ramena deui teh naon sababna sok dibere dus eusina daging hayam sakeureut ke geus 40na ka ditu mah eueuh nu ngajarahan deui naon sababna da kadal maotna ge tamatak nya aya pun dulur di dia almarhum ajengan ii tah eta ajengan jarahan ku urang teh da ece teh meureun bisa wudu teh baheula ti ajengan nya matak ulah jarah teh ulah kanu jauh wae bisi papangi jeung jeung jukut ece jeung juri matak jarahan heula lamun hayang baleunghar jarah teh ka walidun eta teh lakob sebenarnya mah ya aya lakob aya asma karim nama beda deui ieu mah lakob baheulana jelema nu berurusan jeung dunia di mana-mana jarah nanti sok kadinya ngan mastur ari mastur teh tanpa diketahui jarang nu apal padahal urang teh kudu siapa ayeuna yang berjarah kepada wali engkena teh bakal ditakdirkeun bajarah ka nabi nu daek ngaji ieu hadir sararea ieu tungtung dugi ka tungtung ieu kabeh bakal bisa anak incuna ka tanah suci teu cukup ku amin kamah-kamah kudu daftar amin terus yang nu meunang mah Prabowo maneh teh antak lamun hayang menang kudu loba dukungan duit cewek matre mah kudu dicepeng sina ngaji cekek teangan bupati anu juj cing tanggung jauh ulah korup anu nyaa karak anu gede kany siapa kamana wae batur kanya ieu gede kanyut nanaonan keur naon si teh badag nu kitu keur naon badag oga ileuleus mah dan nu diteangan ku urang teh anu barokah nu badag berarti burut cece teh mah matak mangpang nunatan ngaji hayang tenang obat bingung obat susah gelisah hayang berkah lembur berkah masyarakat anak-anak semuanya salaki leungit teangan naon salaki leungit dipangajikeun atuh tanu kitu teh awewe eling ka salaki menyanu edan ngaji atuh atak dina hikam subhana man syatara silul khususiyah widzuhuril basyariyah. Jadi para aulia Allah itu ditutup rapat-rapat. Hanya orang-orang yang tertentu nu apalna. Anu hatena bersih sabab ilmu laduni teh berterbangan di malam hari itu mencari wadah anu bersih nyaeta hatena anu bersih. Naon sababna urang toto-toto sedikit orang pengen aina bersih muka melaan jutaan. Meuli skincare, krim siang, krim malam. Keur ngabersihkeun luar mah jutaan ge ditebak, tapi keur ngabersihkeun hate teu make duit, teu make jutaan, yang saukur titah ngaji jeung salat hese. Matak nu hese mah ngabersihkeun hate. Kunaon nur ilahiyah teu asup kana diri urang.
Kunaon urang teu bisa musayyadah jeung Allah. Kunaon urang teu meunang nadarna paninggalna Allah. Sabab dina hatena aya takab, asaben, asapin, cing tarik asapin. Sok sia yang ngabegangan tina genut. Teu cing tarik sorana tuh. Sok asaben, sok asapin. Padahal urang teh loba dos, babarihi hilap. Babari hitut. Hendak ngaji teh hayang hidayah. Sanu hayang hitut atuh. Ada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya budak saya. Oh rek meuli sosis sebenarnya. Di mana orang lahir ke alam dunia? Budak teh bersih. Jalma anu bagjage anu daek bebekelan ke akhirat. Atuh mandi wae mah genteul meureun. Adak di mana urang budak ayeuna hayang geus gede, lahir ke alam dunia, buru-buru anu pertama ku urang di ayeuna kuatan teh pondasina heula. Matak cek Imam Nawawi dina Azkar di mana budak lahir adanan komatan cing fokus ngajina ulah ngomeh wae HP masang wae status. Jadi budak teh di adanan di komatan. Budak lahir adan hujan gede aya guluduk angin topan kahuruan aya jurig aya nu nagih bayar eti yo eyang wali dunia yo urang Cipari mah ngararanyuk wae mudah-mudahan dia kabalayar hutangna ya rek hujan pinahkeun heula naon sababna lamun hujan uingna teh euceul sok katiris jadi ustad ge leuleus ustad teh kudu dibere sumanget selain dibere susu bare susu sanu hayang susu euceul atuh tak salaki kudu daek ngaj meh betah diim kudu loba dikeny aduh dikendalikeun nafsuna teh lain dikenyot kokom sia nonton artis nonton Ade Astrid sia nonton dangdut dugi ka pasedek-sedek sabaraha wae ge 75 juta ditebak nah ari ajengan nawar sok aya nu kitu eta teh maneh nu kitu teh pugu ajengan makernyieun pasantren rek nyumbang 100 juta ge alus da keur nyieun pondok sugan we jariah urang teh kabawa ka akhirat cukup ku amin eta jualan emas maneh teh nu aya we jual mobil jual motor boga geulang salaki weh salaki teh jurungkeun sina usaha mah bisa sodaqoh lain dijual sia teh entin sarwana jeung si Tuti tah mantak sok teh ayeuna mangpang mungpung hir bisi kaburu mah eta nu make Alfat ge euceul geus maot maningan digotong ku pasaran eta ge lamun aya nu ngagotong make baju warna-warni anger ningan lagu maot mah make kain bodas boy leres teu batak urang kadang-kadang urang unggal ayeuna taun unggal bulan gunta ganti mukena ya pinah ka dieu ya oh pinah ka belah dieu mah henteu hujan we gunta ganti mukena gunta ganti baju ari hate teu ganti-ganti kumaha we orai urang mah ganti orai ganti kulit anger we orai mah orai matak teu lamun tina goreng jadi had tina goreng sangka jadi alusang ta eta teh du kitu teh ganti hate insya oh mudah-mudahan ku sholawat mudah-mudahan hujana pinah ke tempat batur siap semuanya nah urang hadiah ka eyang wali dunia mudah-mudahan ieu hujana dipinahkeun heula sabab si Ece hayang ngadengikeun ngaji siap sok sallallahu wasallam angkat tangan
Angkat tangannya. Dunia, angkat tangannya. Muhammadiyu wa alihi wa sahbihi. Sok atuh cek engakeun sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadiyu wa alihi wa sahbihi. Berkah doa berjamaah, mugi rizkina barokah. Berkah doa berjamaah, anaknya soleh solehah. Angkat tangan. Sallallahu lama ala nabi Hayyidina, cing tarik Muhammadiyu wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tu Gusti saerkeun rizki, pinuh ilmu ku pangerti, sareng wargi teras ngahiji, subur makmur roh jinawi. Sallallahu ngali ka dieu da ieu sian cana ketana nidina ya kosong ya di kosong ngali teh ka dieu kali ka dieu tah ieu di dieu. Berkah doa berjamaah, mugi rizkina barokah, mugi kampungna barokah, ditebihkeun sagala musibah. Sallallahu tadi dinya nabi say ngali ka dieu wa sahbihi ajma'in. Berkah doa berjamaah, mugi rizkina barokah. Berkah doa berjamaah, sing kering ka Mekah Madinah. Sallallahu wasallam. Ayo kade ngali share kosong. Ngali Muhammadiyu kanap cek kade iya kosong tak iya isian kebelah dia nu deket barokah wasallam nabi say tak kade sok isian tak iya isian bagi dia wa alihi wa sahbihi ajma. Angkat عيناي شوقا طيبة درفت عزقا أتيت إلى حبيبي يا قلب رفقا صلوا على محمد. Assalam. Angkat tangan angkat doa. Ya Rasulullah, assalamu alaik bibi. Oh ya Rasulullah, Allah ala nuri Rasulillah. Allah ala nuri Rasul. Ayo semangat. Ya Rabbi bil Mustafa. Angkat tangannya berdoa. Angkat cek meh barokah ngadoa. Balik maqasidana waghfir lana ma madak. Muharram Safar Rabiul Rajab. Tuh nyarawah deui barang saraya cing banan. Muharram Safar Rabiul Jum
Sakit di dia nama tinu barokah. Tinu bau asa bau oge ngeurayang aja. Yang bau ngeunah wow. Batur well aing mah wow we. Teh nurutan bat. Loba nu nurutan ceramah sim kuring. Wah, sejauh barat teh nurutan. Pek bae we diturutan ge teh naon. Cenah mah nyaluan aslina. Wah, ngagugrug kan abi pada nurutan akang pek bae. Pek nurutan mah asal nurutan kahadean we. Ulah sote nurutan kago. Nah, di mana budak lahir geus diadanan, dikomatan, naon sababna? Budak teh 7 hari kasih nama yang baik. Naon cenah? Kasih nama yang baik. Oh, gitu. Mantap eyang wali dunia ku abi lamun ieu hujan teureun cing teh jero hate ieu. Rek jarah kayak geus balik kitu dia. Lamun teureun aing moal. Teu dendam bisa teh kumaha. Ieu teh nyatakeun bahwa wali teh aya karomah. Nah, tuh kitu aja. Jarum coklat, kurang kadang berem, kurang menyan, ngelun, ieu mah tuh dah eueuh gigi acan. Menyan eueuh ieu mah menyan atuh hurungkeun. Meh teu hujan. Da doraka teh lain ngukus hate batur sia teh doraka mah. Ai ngukus mah sunat eta mah supaya sarareung. Anu hajat teh laleur we lobana teh. Entak lalaki teh kudu nyantri sebenarnya. Dari jatuh ke siang geus pegang. Nyandung guys. Entak mangpang nu penting gede kan? Kanya jangan kitu deui. Pokoknya loba urusan. Tapi nya namanya budak mana mah? Oh, budak teh ngasih nama yang tina Asmaul Abdul Rahim, Abdul Rojak, Abdul Rauf, nama para nabi tafaul malak karomah ti wali, malak karomah ti wali, ngalap mahunah ti ulama. Nanya kajengan ngaran budak teh sabab ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu kajafarin wa ibnika wa qaradin wa adanin wa laiki wa sadqamin wa khailatin wa wasiki wasman atau wa kunyatan wa lampoma. Nah, ngalani wae kudu alus ngalani teh. Sabab jadi doa jadi pamawe. Tak nanya kajengan, rusuknya nyawanan sorangan. Nanya kajengan ribut ngamplok. Karena budak saja Januari lahirnya. Bukan dua mah Febrianti dan Februari. Kan begitu lupa tilu mah da aya nanti mah erot ngaranna teh mah erot. Mantap kalau bana jelema teh nu edan. Ustad ge kabawa ge GR. Kalau usah disebut GR. Paisan orang dia mah teu barokah hirupna teh. Geus mah kajen anu nyebut gelo atuh. Baheula mama gentur, mama sempur, mama sukaraja. Baheula mah ka guru teh kitu teu wantun nyebatkeun nami. Ari ayeuna mah anjir, tadi ge budak leutik aing turun teh. Itu cenah ubay datang. Kolot bae dicekek. Ta'adzibu auladakum, ajarkeun nu pertama teh adab tata krama. Kolotna heula. Kolotna lembut, budakna kolotna sopan, budake wakal leuwih sopan. Kan antepkeun hayang ge hayang ngilu ngaji atuh ceuk. Miriweuh maneh hos deui hayang. Bae antepkeun. Jin ge sina ngaraji kabeh lah. Mantap mangpang mumpung urang teh serba nungguan di dunia teh. Geus lapar nungguan dah. Geus lapar nungguan dah. Geus lapar nungguan dah. Geus lapar nungguan dah. Geus tunu nungguan sar. Geus luar mah nungguan wes. Terakhir mah nungguan pae. Pae bener ya. Pae. Jadi nu genut maot cek. Nu begang oge tere. Magotong. Maot ngilu maot situ. Ka Ustad pupus gitu. Dan pae emang aing teh ucing gitu.
Mantak baca lamun urang ngurus budak teh bari maca tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa paro subhanallah walham tak baca eta salaki urang teh keur ayeuna teu boga duit baca ku pamajikan bari puasa la haula wala beas naik la haula wala salaki teu balik genep minggu inna atoina kal kausar imas ina tuti sia teh nalillahi wes yang samarukna ngeunah kitu jadi randa teh geus jadi randa mah ripuh we seker jajan acan antak mumpung aya salaki teh hayang ge wawal nu hade mah bari ngadangukeun cariosan suami lain bari ngadangkak sia teh ngadangkak geus yang batur ngadangukeun ieu ngadangkak salaki ge sieunun atuh balik ti sawah jol kieu ceuk salakina teh weh aya bakakak hideung cenah ngatak alhamdulillah. Nah cek uing oge jarana sia eta kawali dunya tah maneh jarana aya sok unyak anyuk we ka maemok mau ka bangkriling 7 kali we jarak kadinya maot sia beak tah panyakitna teh beak panyakitna kolot baheula mah moal pati-pati eta disebutkeun aulia Allah lamun teu rebuan karomahna bisa ngabereskeun urusan dunya mantak kade jarah teh kudu kanu deukeut heuh masantren kanu deuk anu buku sanadna lain mah masantren teh kana kitab al Google jeung al YouTube nu muku anana al Geloi teh teh nu nuturkeun ge asetresi jadi jamaahna ge barauta taneuh tai atuh jelema dijentina tai mah karoneng kabeh atuh cenah meunang Kang aya ningali YouTube Akang mah heuh teu naon aing mah saguru teu naon ningali YouTube ge ala nu ulah nu hobi ulah nu siah kade nu saguru we urang mah min jami'i muallifil kutub syarriha wa musannifiha ila man azazana ilal muntaha anu boga sanad guru jamul asanid 14 ban ilmu aya guruna sebab lamun guru teu bisa ngadeukeutkeun diri muridna ka Allah eta teh sapertikeun emer anu bocor matak mending kene poek terus caang daripada geus caang kapo mending kene baheulana preman terus jadi santri daripada geus jadi santri karakuanana ciga prem bae wajah ge ciga ucing gering teu naon daripada ayeuna urang penampilan sorban jeung gamis jeung kok imamah helmna badag model kieu efek teh cai kolomeran di hadapan Allah mending kene penampilan ucing gering tapi hatena nyambung ka Allah nah kata kade jelema mah teu bisa ditinggali tina penam ulah kabobodo ece geus we eta salaki ece bae irungna sakitu-kituna ge ieu irung sakitu kan bae geus sakitu tong disuntak-suntik sakitu we daripada mancung eungap teh mending ece pegek tapi bernapas loba duit ayeuna ece terek daek syukur ka Allah ngayakeun pengajian beak 20 juta bakal datang 20 miliar barokah asal bener merena ka aing 20 juta aing leutik masih teh leutik deui we apa yang dilemparkan balik nage nya leutik deui ngalemparkeun goreng urang ka batur urang ge bakal datang deui teu kudu dibales oge balik deui ka manehna nu goreng ka urang urang teh contoh imah urang aya nonon aya nu ngalungan seuneu nu tengan ku urang teh lain aya nu jelema nu ayeuna ngalungan seuneuna tah seuneuna heula pareuman ayeuna urang boga hate terus dirojokan kulisan batur terus diseuneuan kulisan batur nu dilawan teh nu naon teh lain jelema anu ayeuna nyeuneuan urang tapi lawan nafsu urang pareuman heula nafsu urang kayak genu kitu mah leungit sorangan da ngaranna ge jurig antak urang lamun aya nu goreng aya anu kumaha we tong dilawan antep pengke ge mampus sendi mati sendi tuh kitu tanda tak mampu nu kitu teh sirik ka batur meuli mobil manehna asup ambulan tatangga ngiridit motor manehna ngebueuh ai ka salaki teu ngurus salaki gering ge lain dipencetan kalaka dipotoan jepret statuskeun nuju ngagibrig jeung sakedap deui ge koid tah jadi ajarkeun budak teh tah ngaran teh cing jadi doa aya salaki cing sopan diuk ipet hayang kieu ditahan hayang itu dipalastikan
Hari masalaki datang kalau kabrot hitut. Cuk salaki nanti anjir kenal pot bitu. Banget glowing bujur tanya kola. Tanu kitu teh jelema babarihi hilap eta teh kasalaki. Lin hitut. Insya antak bacakeun dong rek tobat ulah ngadaguan buuk bodas. Tapi kudu buru-buru tobat bisi kaburu datang kaen bo. Lamun rek tobat ulah ngadaguan kolot. Bisi urang ayeuna hese geus kolot mah. Da ayam kampung ningannya, ayam kampung ayeuna ngorak kene mah aja dituangna teh, dagingna empuk, tulangna rangu, bisa dipake naon? Seblak. Tapi lamun urang ayam kampung nu geus kolot, beuh, ece. Ayam kampung geus kolot mah dituang oge, dipresto oge liat, digegel kucing teh coplok kuntuna hiji. Matak tobat geus kolot mah linglung, ece. Lihat. Atak baca astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya sarang Rabbi jidna wa wafiqna sadarilah mengertilah kematian pasti tiba, renungkanlah pahamilah hidup ini sementara. Astagfirullah Astagfirullah minal ya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan, kembalilah ke jalannya, luruskan niat tujuan. Astagfirullah Astagfirullah Rabbi jidna ilman nafi'an wa wafiqna. Jadi hirup teh urang teh bisa dugi kehadian urang kanu geus maot kumaha resepna. Matak minum niatan ibadah, tuang niatan ibadah, kulem niatan ibadah, aya ganjaranna teh. Rek tuang kakaruhun Cipari Al-Fatihah gitu. Ieu mah geus kabesekan anjir aya nu hayangeun cenah. Sok si Abah dibere rokok jarum air karsenengna teh jarum coklat. Heug dirokok dihadiahkeun kanu geus maot. Dugi teh kabuka kuburan teh. Kasenengna teh daun kawung. Heuh nya atuh meuli we jeung bakona. Bagikeun ka aki-aki nu aya di dieu kabeh. Panatoheun da karuhun teh anjir cenah ieu kuat seungit kieu ya. Jadi we teu hujan. Ima daun kawung eueuh, jarum coklat eueuh. Gudang garam ge eueuh. Matak heueuh tata teh kurang naon? Kurang susuguh ece. Matak sok ti ayeuna mangpang mungpung hir bisi kaburu maot. Matak urang adanan komatan teh kuat tauhidna. Naon sababna geus kitu supaya anak teh namina teh jadi doa. Ulah ieu mangaran budak teh Muhammad Samsudin, mataharina agama diranian punako, artina bebengok sapi. Matak budak teh ciga sap. Matak lamun urang boga budak ayeuna naon bere susu asi sakali dikenyot 10 kebaikan, 10 kali 100 kebaikan. Eta teh dikenyot ku budak. Kumaha lamun ku bapana? Ku bapa mah do bae teh pahalana teh. Dosa sia moal jadi maneh lamun dikenyot ku bapa maneh.
Ingsa udah cenah ada eueuh susuan teu biji caina gencet ku bapana pancing ece sugan we ai ku bapana dipancing heula mah nya kakenyot. Jadi penting susu ASI teh leuwih alus tibatan susu sapi. Da urang mah kitu. Orok wae eureunna teh pan ku geus dibere nu pait. Urang oge kitu. Terus we kupur nikmat. Ke geus dibere panyakit kakara eureun. Urang hayang ngeureunkeun ayeuna orok supaya eureun pesat geus 2 tahun bere weh eta pentil susu teh kunaon Batra Wali. Tah gitu geus kumeta pe orok teh ningali pentil susu. Pas dikenyot pahit. Isukna teh eureun. Tak urang oge geus kitu, geus menang musibah, geus menang penyakit, kakara urang mah tobat. Tah mata hirup teh urang teh eureunna dosa teh meureun kudu menang heula pahit. Eureunna tobat teh kurantaran menang kapait. Tah mata kade baca ku urang. Ulah rek ku manuk hirup teh. Manuk wae diurus ku urang, di kurungan ku urang, di baraban ku urang. 1 tahun, 1/2 tahun teh geus nurut baceo dikir ka Allah. Matak urang fadguruni cek Allah. Hei urang Cipari, hei urang Awif ai Cipari, hei ayeuna urang Cipari, eling sia eling, da teh eling. Elingna teh kewe di mana ngadenge manuk uncuing kakara eling. Sahanya nu rek maot cenah nya. Da ngajina teh make kacamata cenah ceuk. Nu tareh maot mah. Tuh dilaan da sieun maot beurnya. Teh jalma-jalma anu mau anu awewe nu sok make kacamata ece tara setia ka salakina teh. Bang hudang sare ge lain neangan salaki neangan kacamata wes teh. Matak teu setia ka salakina teh. Ieu we wanita-wanita setia manu teu make keler ece ya. Udi deuleuna teh salaki we terus. Tak jualan gelang teh bisi maot lah. Dah moal maot mau apa make gelang lah. Gitu cek. Tuh, naon cenah tadi teh? Budak teh kasih nama yang baik. Malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajal manu teu syukur kana nikmati Allah, maka ieu jalma bakal dibere musibah. Diingetan ku Allah ku loba panyak beunghar duitna triliunan tah ada ngaji acan panyakitna teh kapenang 200 juta sekali berobat teh teu pira panyakitna mah tiap ngalengkah busiat wae ceuk teu naon beunghar oge busiat wae mah aya geulis aya kasep brot wae keur naon beunghar ge dihitut wae mah emang cek salaki teh aing teh tong sampah ceuk 3 poe salakina teh nontot leho we terus ece da dibekokan we ece. Nantak iman urang mah kos leho. Naik tur entang leho lamun dikenyot ka luhur nya. Matak lamun lehoan teh kudu dilap salin dilamot. Iye. Ini dia mah leho ge dilamot nya. Oh. Eta hirup mah kudu kos kos ucing celah. Ucing manakan 5 ge teu riweuh. Suga neangan unungwan neangan bidan teu ucing mah di mana we sabrotna ceuk. Mah teriweuh neangan pempes, teriweuh neangan baju orok, teriweuh neangan ayeuna naon popok teu ucing mah. Konaah we aya kumaha Allah we ningan tadi teu burung we ngagedean di rezekian. Sakitu anakna 5 sakali lahir eta teh. Nah ri eueuh hiji ge riweuh salaki teh dicocoan we kagetihan. Antak pantes teu doraka ge popolotot teh salaki teh teureun. Aing mah rumah tangga jeung maneh geus 25 tahun meuni eueuh kemajuan cenah. Cek salakina teh sia yang maju sok ku aing di rodaan cenah. Tanu kitu teh awewe emut ka salaki sia. Edan ka salaki teh. Edan dikeureueuh sia mah. Jadi awewe mah kumaha doa. Moal duit kumaha duit. Alhamdulillahirabbil qamarun
qamarun angkat atuh tanganna qamarun wa jamil angkat tangannya ila sidna nabi jamil kepada nabi Allah bersalawat Allah para malaikat pun bersalawat Allah Allah kaum muslim diseru bersalawat kepada Nabi ya Nabi Muhammad qamarun sidnan sing tarik yang keras suaranya wa jamil sidnan nabi ada jang di dia Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman sarah sadri Quran imala qalbi Quran wasli hayati hadayana Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman sarah sadri Quran imala bi Quran wasli hayati. Bos Ageng hoyong jadi naon? Pemain bola, polisi, TNI, atau banyak santri? Santri. Ayo cita-cita yang jadi naon? Jadi naon? Polisi, TNI. Yang jadi naon? Santri. Oh santri. Tepuk tangan untuk santri. Enak STK, TK atau PSD? Kelas mana? Kelas 2. Tadi akang ya sekolah SD kene. Orang Singajaya, orang Samarang, orang Banyuresmi, Mas Andren di SD kene. Sami jeung ieu sakieu. Bisa dialihkeun ieu oge ke Mas. Kaditu misina sampai Mas Andren. Rek Mas Andren di akang mah. Ayo. Tadi hayang jadi santri cenah. Tidak Mas Andren alim kumaha. Santri mah hade tapakurna ge. Bisa seri sorangan, bisa cirik sorangan. Santri mah lamun keur loba duit jajan we terus we. Tanpa beban padahal bapak nama di lembur nanti tukang macu ngebletokin lagi cangkeng lagi. Tapi panena mah seserian we jajan we terus. Lamun tengah puting terus we ceurik. Tah santri teh bisa kitu. Bari gagaro palangkakan sebelah beak gitu. Lato-latona ngaculang hiji. Tah santri teh kitu. Hendak lamun jadi ajengan can bisa tafakur eta mah kudu Mas Andren deui. Hendak mending udud bari tafakur daripada tara udud teu tafakur. Hendak arudud we kieu teh. Hitung-hitung si duru. Keur kolot mah nu boga itu boga manaon we. Nu penting hiji jadi jalmi mah kudu naon cenah tadi? Budak teh kasih nama yang baik. Ekahan lalaki 2, istri hiji. Ujang terus diekahan? Terus diekahan teh can? Oh ekahan, ulah motor diheulakeun meuli Nmax. Ari ekahan can. Eta teh budakna teh sok jadi nyonyo. Motor. Nyonyo Nmax teh naon atuh? Si Kokom tah. Sarwana heulakeun ekah lalaki 2 istri hiji. Dina kitab Syarah Nafatul Muin i'ana
sarana iana nyarioskeun bahwa jalma fadilah tina ekah teh moal keuna budak ku panyakit kabinatangan, maksudna moal keuna ku arus zaman. Di fida di ayeuna tolak balayan di sodakohan ku ekah. Ekana ka mana? Bikin kajengan setempat. Pakai muludan. Pakai rajaban. Pakai ayeuna muharoman. Pan dituang tak ku sadarea. Lain iya eka didahar ku sorangan, dipencit ku sorangan. Eta mah sia teh lain eka yang bentet atuh. Kajengankun. Ari eka teh butuh mana kajengan. Kos di Banten tuh. Lamun muludan, raja bante, wow, dimulutkeun kabeh. Ka uyah-uyah sesamaraan dimulutkeun. Matak di Banten mah tara kurang uyah. Nah, di Cipari loba nu teu uyahan. Parsel 70 da ajenganna 70 nu hadir teh tukang ngawuruk ngaji teh sadayana sadesa di pasian parsel muludan teh ngahormati nabi sampai kiai oge dihormati nu ngawuruk wudu oge dihormati lain mah ajengan dibere sarung urut nu maot pakai salat subuh teh ngajungjurigan tak di Cimahi mah loba ustad jujur aja eta ka ustad jebut juri geura sebuku mana ge kuntis ya. Insya alhamdulillah menang cenah Kang ningali YouTube menang ningali YouTube Kang Ubay mah bae teu naon. Ieu nu ngaguruna kana aliran-aliran anyar ulah. Ieu mah nu saaliran jeung urang Cipari, da Kang saguru jeung urang dieu. Intina boga guru teh sarua gitu, make kolot, urang wa kolot ti we dalil teh ti kolot baheula we, nu kolot baheula ge can kamalkeun. Jeung aya nurutan nu anyar-anyar. Geus we nu baheula turutan kolot baheula. Nah eta terus budak teh 7 tahun ajarkeun salat terek salat ceuk Imam Al-Bari eta cepret budak teh ngan ulah nu ngabahayakeun ieu nyepret budak ku halu keur mah hiji budakna teh jadi gelo atuh nya ceuk kabanting ngasuh budak teh bari ayun ambing teh lain ku ayun ambing bari maca Quran bari sholawatan sholatullah salamullah lep budak teh bobo ayun ambing baduh budak teh kana panto keur mah budak teh hiji teh mah ebel ditu da eta nu ngasuhna aral ka salakina eta kudu loba nyieun bunga ka batur nyieun budak balik ngaji nyieun amal nyieun anak wae nya Insya adak mangpang salat cik Ibnu Athaillah as-shalah mahalul munajat salat teh tempat munajat salat teh miftahun libabil ghaibi keur ngabukakeun pintu rahasia Allah kerfurna Allah teh salat tadkhirul qulub keur ngabersihkeun hate min adnasi dunub tina sapirang-pirang kotoran-kotoran dosa salat matak salat matangkal ari amal nu lain madahan matak lamun urang ayeuna salatna alus maka sedekahna zakatna hajina puasana bakal ditarima bakal nempel eta dahan lamun tangkalna aya dahan nempelna ka mana kana tangkal ari tangkal teh nah ayeuna tihang aya tapi pondasina teu kuat cilaka matak dina rukun Islam nu kahijina mah saha eta teh pondasina tihang nama salat ngan lama bahaikal kokoh eta tihang lamun urang teu leupas rek ngadoa rek naon ge asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus kudu hujan angin tah lamun teu ditiup ku para wali mah ieu teh untung we euceuna diingetan jararah malam Jumat teh kanu deukeut asieun sieun penting mah berang itu poe Jumat jarah kadinya kajengan ya kajengan ii terus ya kadinya we yang wali dunya supaya euceut teh dunya teh tong jadi pikiran wae jamna sajal mah anu mikiran wae dunya cinta teuing kana dunya maka bakal ngarasakan nyeri na sakaratul maut sajal mah anu ayeuna saeutik mikiran dunya bakal nikmat ayeuna sakaratul maut
Kumaha ece we tah mah. Lamun hayang nikmat tong mikiran dunya, cing tenang arih nafsaka minat tadbir, pama qoma bi gairuka la tukim bi li nafsika, sing rileks, sing tenang, ulah sok hayang rezeki batur, ulah sok hayang bagian batur, dajal mimah tos kagungan bagian masing. Teu kudu riweuh. Urang naik kapal nya geus sia diuk tong pake sabuk pengaman. Dan di mananya pilotna, di mananya pilotna, di mananya supirna, ulah gitu. Dunia oge, tong mikiran we dunia dan geus aya nu ngaturna. Saha? Allah Subhanahu an dunya majra'atul akhirah. Dunia mah tempat kebon. Hasilna mangke we kumaha pangeran. Da urang mah keur ngebon. Kudu kumaha yadfin wujudaka fil ardil khumul. Tinggal eyang wali dunia di dieu eta melakna jero pakuna bumi bal ahyaun hirup ningali ka urang keur kieu teh. Melakna ge jero mata hasilna halus dari rimunan ku taneuh geus ratusan tahina tahun oge aya we nu ngajaran hiji dua mah walaupun mastur tapi urang melak teh urang mah nongerak melak kacang melak jagong ting jadi ting moal naon sababna da kurang di rimunan ku taneuh nu rata da urang mah sok hayang kapuji ku batur hayang ria lamun sedekah ge hayang diumumkeun terus teh tah bedana urang jeung para wali teh kitu. Ulama teh butuh wali. Cau gugulutukan kana aspal, teu make cangkang mah gugus. Tah ieu oge lamun dibungkus mah ku cangkang cau moal naon. Tapi ece nyepelekeun kana cangkang cau wali teh cangkang cau ditincak ku ece disoled. Matak cek Nabi man azali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jalma nu nyepelekeun para aulia Allah bakal diruksak ku Allah. Walina mah moal dendam. Tapi Allah ridho kakasihna dihinakeun matak sok aya jelema kawalat anta ulah di dieu ulah kahieuman bangkong kanu jauh we ka godog rinit kabeh ka ditu we ka jarahna teh ka pamijahan da meuli cangkaleng ai ka dieu mah nu deukeut ai kos saya urusan dunia hayang beres tapi kan udah deukeut teri jarahan kan udah deukeut sabab wali teh penyebar Islam ke urang aya syariat aya wudu aya salat teh baheula teh ti para wali atas dasar baheula mah sultana wali teh di zaman Wali Songo nyaeta Sunan Gunung Jati sa Jawa Barat termasuk Banten ge kacanak Jawa Barat kapungkur mah lamun di zaman Sultan Hasanuddin tah nu janten rajana wali teh Sultan Hasanuddin walaupun ngora keneh aya wali sama mehna gitu sarepuh tapi tingkat kawalianana langkung ayeuna dihormati. Naon sebabna? Tingkatan di hadapan Allah lebih tinggi. Jadi wali mah lain cek jelema. Wali mah lain cek jelema, tapi cek Allah. Ayeuna dina YouTube ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku mursyid, ai lain mah lain we. Da wali mah ngaku-ngaku. Eta mah wali leuh nu kitu mah. Jeung aya nu hayang ngomong jeung sireum segala riweuh aing mah. Ya. Tong naon tong nurutan nu kararit geus urang mah kolot baheula insya ngong we adan geusan euy itu teraskeun tong siap sampai maghrib moal usik moal astagfirullahaladzim marawat dinu hajat meureun nya sok atuh barang bismillahirrahmanirrahim niat abdi salat asar dina waktosna niatul mar'i khairum min amalih menang urang niat heula kitu salatna diakhirkeun sabab dipake ngaji tapi di mana urang maot teh geus menang ganjaran itu insya cik adan lajang anu singkat ya adana bisa adan bisa sok atuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Takbiran. Allahu akbar, sok. Allahu akbar, Allah sok. Oh, tepuk tangan atuh, Ceu. Sok maneh biar adan kiis ya. Untung budak mah lumayan sakitu ge. Ngalewat ceutik mah wajar we atuh. Da ngaranna ge bud. Lamun kolot mah dicek. Heeh, bener, Ceu. 10 tahun kulemna pisahkeun. Cek Nabi, di mana budak geus 10 tahun kulemna teh pisahkeun. Sebab budak geus dewasa, da kumaha cenah imahna alit. Hayang maneh teh jeung salaki bawa heula ka dapur budak geus sare teh. Geus beres gubug deui ka jero. Waktu budak keur hayang, budak keur tidur, lilir ningali bapana. Bapak cenah. Aya maung cenah. Mana maungna? Bapak cengkat maung teh aya cenah. Meureun bapana keur ngirungna jeung mamaungan. Mata kadenya Ceu. Hayang boga budak soleh teh hiji kudu mandi heuh. Mandi rek hubungan teh mandi heula. Ieu malin di kebon di sawah langsung ka kamar duaan. Ka hileud-hileud ngiluan. Atuh budakna teh nu hiji kaligata, nu hiji budug teh eureun-eureun. Atani minallah al-azalah minasyaiton. Kade sing nyaan. Ulah rusuh nyeun budak teh. Ieu mah nyeun budak bulewer kolorna para seuneu. Kutang yang sangna panto. Rek salat teh subuh riweuh rasaan sorban nu ngait efek teh kutang pamajikan. Waduh. Sabemehna naon teh wud. Waduh sia. Eta teh Jenderal Sudirman baheula ngelehkeun Belanda teh kuat ditembak kuat dikadek. Soekarno, Jenderal Sudirman karuat kadek kuat tembak da wudu teh. Ijazahna teh ti para wali teh. Barak lamun salaki leuleus wuduan. Ti kemis keneh wuduanna teh. Ini mah ti isuk-isuk kemis geus meuli obat kuat ka Garut. Salakina meuli kuku bima. Pamajikanna meuli sari rapet. Pas ditinyuh gelasna patuker Ceu. Salakina minum sari rapet. Pamajikanna kuku bima. Atuh ribu tengah peuting salakina rapet teh ceki. Pamajikanna jeeg-jeeg teu usik-usik. Salah obat eta mah tuh. Ata kadenya ulah salah obat. Cung di dia nini ngacung. Anu teu boga salaki. Ha si Maya kade mah menang duit 100.000 mah kade mah. Ha 100.000 si Maya ya. Tepuk tangan. Salatullah salamullah angkat ka dia. Allah to ujang salib di situ. Nah dirinya. Salatullah salamullah Rasulil. Tepuk tangan. Salamullah ala Yasin. Mak, what is your name? Siapa namanya, Mak? Nami? Hajar. Sa? Hajar. Oh, Hajar. Batu berarti. Ini Hajar mah batunya namanya. Hajar Aswad. Batu Batu cing tarik. Batu Tuas. Batu tuas. Batu tuas. Batu hidung. Batu tuas. Mata kudu ngajaga 17 Agustus. 17 rakaat salat 5 waktu. Agustus. Dina kitab Jubad aya min sunanil mursalin. Dina kitab Jubad aya min sunanil mursalin. Sunah Kangjeng Rasul. Anu wajib mah hiji nyata disunat. Rasul. Disunatan ini Kangjeng Rasul. Nu kahiji disunat. Disunat. Tong di halangan mah disunat. Sunat. Cing tarik disunat. Sunatan. Disunatan atau nabi
pamegat lamun istri mah dicok oh dicolek bener mak entong dicolek memang colok teh si tobros mak sunat deui nyabutan bulu irung bener sunat deui nyabutan bulu kelek masuk dicabut atanapi ku parang Atara. Oh astagfirullahaladzim mana teh ngahunyudna yeug mak sunat deui ngarapikeun Ate. halis ngarapikeun hate kumaha ngarapikeunana yo hate di parang merenya yo sima sok mas Yuri daripada di mah para rusing mikiran incuara yang jajan lah namanya terus tahun deui sunat mah sunat deui nyabutan bulu Kelek. kelek geus tadi eta mah terusan nyabutan bulu Bakekok. naon bulu bakekok cek punten aya di dia aya bulu bakekok cek si mama jeung aya bulu bakekok sagala di mana guruna ieu nya aya geus 17 tahun ceramah cek kakara aya bulu bakekok eta teh bulu bakekok teh nu kumaha masuk dicabut atanapi nganggo pingset Duka. sok tara Terang. tara dicabut tara dikerok digunting tara wah ngahunyud atuh di kitu mah ayo jadi guhulantungan we jurig teh mah jalma nu ayeuna panjang nu kituna teh ece sok ngawaris kana males ari mama tara dikurut tara oh tara teu ayaan wadah Gusti nu agung ya ini kuatukeun ka vulgar kieu ya eta kieu ya mah geus kolot mah nya mah urang tobat we ka Allah doa supaya maot husnul Khotimah. Allahumma barik Lana najarakana bakina adabana. mohon alhamdulillah rek maot dahar heula ngana teh mayit Indosiar rahasia ilahi okolitik hese digotong ya udah dahar wae atuh baca subhanallah wal ya mah ya artosna calikeula di dieu rek ka mana ieu kalenderna lamun aya nu kasurupan ku foto ieu gitukeun nya kage jurigna ngomong sorangan anyir babaturan cenah matak disebut nate Ustaz jujur lain jurig manya aing disebut jurig satatuh eta ka Ustaz jebut jurig geura aduh 100.000 Pak 100.000 buat mak nih 100.000 buat mak ya amun boga emas ya kupingkeun boga emas boga gelang jualan keur jariah ka masjid keur jariah ka jalan keur mereus boga emas keur ustad boga gelang Ustad rana wow nyarana keur ustad deh lu kieu aing kalaka dipurageun yang dipurageun atuh meni da nyeri uing teh teh dipurag-purag teh atuh tapi sirek masantren ieu tah sekolah SD ieu SMP ieu SMK ieu perguruan tinggi nya ieu mah di Ciawahi tah ieu cabangna di Subang ieu mah nu gelo bisa garelo ka Subang kayak di Ciamis nya doakeun kumaha sing salam salamet amis lagi foto heula moal sehat moalnya maksudnya geus kolotnya tepuk tangan dalu lain ge hayangeun dengan era